Sirawi Niti. Niti harus bisa. Macul kudu bisa, jeruk mah. Dagang, nyen suung. Kudu bisa ngebor kudu bisa hirup di alam dunia loh, itu naon. Tong anehnya. Barangnya ayah mau ayah so ayah ayah
jalan jauh ayeuna demi kaangan pulangna jadi bang baru. Saraswati ngahulang. Jadi terus ngabayangkeun si Rawing anu jadi salakina mun teh mah pulih kaayanana terus tarung ijen wawasan jeung Ludira si Jayalaga mun teh mah pungkasan tina eta tarung teh si Rawing anu ajaling pati bakal hancur hatena. Saraswati beuteung teu wasa ngabayangkeunana. Saraswati ngomong sorangan dina jero hatena. Kumaha bae carana? Aing kudu bisa ngaloloskeun diri ieu mah. Ku cara kitu bisa lepas dina cengkraman si Ludira. Atuh Kang Rawing oge moal make kudu datang ka dieu ari nu jadi pamajikan eueuh di dieu mah. Mun geus bisa ngaloloskeun diri mah. Rek terus mawara Santi jeung ngajak Bah Madun we ka sumur legok panamping. Bari sakalian hayang ningali kayaan Kang Rawing. Pihak Ludira ge moal aya nu bisa nyusul sigana mah. Kudu ieu mah kudu bisa ngeloskeun diri ti patempatan. Kitu galecokna hate Saraswati dina waktu harita. Ceungkai nyarenge seuri bari neuteup ka Saraswati terus nyarita deui. Nyimas ulah ningali si Kakang Prabu anu memang pikasieun kawas kitu Nyimas. Parame ngaras teh katingali mah. Nya dari kumaha deui ceuk ece oge heuh ceuk ece ngaranan awewe mah Nyimas komo dina kayaan anu saperti kieu. Iwalti kudu pasrah layanan kahayangna kitu Nyimas. Ulah nepikeun ka si Kakang Prabu teh amek. Sabab mun teu pikeun ka si Kakang Prabu amek, wah bahaya. Bahaya keur kasalamatan jiwa urang Nyimas. Abdi bakal upaya sakuat tenaga sih. Ngaleuna sarta nyugemakeun ka Kang Ludira. Ya memang kitu kuduna kangaranan ngabakti kanu jadi salaki. Ke ari ngeunaan Anikanti kumaha eta teh ce? Apaan ceungkai anu ngobrolkeun majarkeun Anikanti ge kudu dibawa ka dieu. Sarta rek dijadikeun pamajikan deui. Pogoh ece ge kaduhung ieu teh Nyimas. Nya kaduhungna teh make sasanggupan mawa Anikanti ka dieu. Geus nita si Akri minta bantuan jago bayaran anu nelas si Bahro si Meong Bayombong. Tapi nepikeun ka ayeuna ge masih kene acan aya wae. Cara bejaana geuningan. Mun nepikeun ka gagal teh geus pasti bakal diamek we ku si Kakang Prabu ieu mah. Tadina ari sugan teh gampang pirak kadar yang kalak awewe. Tapi kanyatanan pika ayeuna acan hasil geuningan. Apaan cek engkai cenah disembarakeun eta Anikanti teh. Moal boa ceuk. Geus anu mawa nyata ku jalma anu sejen meureunan. Nya ku jalma anu kabita ku hadiahna ceuk. Nu matak mun geus beres hajat atawa pesta pangantenan masih kene can aya datang mah salempang oge ece teh. Geus dibayangkeun ku ece kumaha ngamakna si Kakang Prabu. Anu mata kudu siap-siap neangan alasan we ieu mah. Loba deui obrolan anu sejena. Pikeun Saraswati mah memang kudu bisa ngajaga sikap jeung caritanana sangkan teu dicuriga mun dirina keur nyaniwara. Caturkeun di tempat sejen si Keling jeung Sugali anu keur lumampah reka dusun Banjarwulung. Waktu ngaliwat ka salah sahiji lembur.
Oh. Oh. Enteng ay. Kumaga masih gaya tahu. Iya, pakai tuh aslinya. Aing ngeri itu mesin itu. Iya lah yang mesti kami tadi ya. Itu nyari udah. Oh, nyari mah. Kerasnya seru ah. Tuan ini seru sih. Ini seru sih. Kurang balik gawe mah 14 bulan dari itu maksakan mah. Oh, bahasa freelance gawe tekan sudah itu. Terlebih kumaha deui naik deui. Heeh. Peresnya seru. Itu senutnya harunan. Apa gawe ini mah. Merenyeng. Ya itu aku. Ini seperti itu. Bagaimana? Karena Ente bisa sapa teh. 14 bulan itu kan. Yang untuk kayak itu pengen batu cewek pulang ke oboan gitu ya. Itu orang di Indonesia. Kurang lebih 14 bulan tadi udah ada karena Tulang. baru belajar. Iya. Makanya jerahkan dulu. Itulah waktunya mati seperti ini. Ada aku mah, koprok.